akhirna karumpul ahli fikih jeung Syekh Junaid sorangan bae. Masyarakat kira-kira urang ieu hirup kudu bersyariat apakah berhakikat? Syariat tuh. Masalah. Cek Syekh Junaid atuh hayu bae geura bersyariat. Ngan lamun teu berhakikat eta teh okos mayit bae roha. Ye, cak ada lamun roh awakan atuh takapan moal kadeuleu. Bener sih. Ngan tetep bae moal karasa eta anggur cek ahli fikih. Eta kara moal karasa ta anggur lamun teu didahar anggurna. Moal nyaho ka hakikat lamun henteu nyaho kana syariat. Iya tuh bener. Saha deui atuh deuk. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Wallahu alam bimuradi wa alam bulan pada warus siraka baing satuhun Allah iku ngalingi ya Allah bainal mar'i wa qalbi dalam antara wang suci lan atine mar'i fala yastati'u maka orangana kawasa ya mar'u ayyumina aw yakfur yentang imankeun ya marulan tawakkufur ya maru illa bi iradati angin kalawan kersaning Allah wa annahu lan satune kalakuan ilaihi iku maring Allah balagatus syarud den kumpulkeun sira kabeh payujazikum bi amalikum maka bakal ngawales Allah kuming sira kabeh kalawan pirang-pirang pagawean sira kabeh. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Wallahu a'lam bimuradi wattaqulan padawadi sira kabeh fitnatan ing siksa in asabatkum lamun ngendani ya fitnakum ing sira kabeh la tusibanna alladzina zalamu kang orana nangeunani temenan ya fitnah alladzina zalamu ing wong kang pada zalim ya alladzina kabeh minkum saking sira kabeh khosoh aletang bal ta'umuhum wa ghairahum balikta nyumarambakeun ya fitnahum ing alladzina zalamu lan liyani alladzina wa izqawa bi inkari mujibiha minal munkar lan utawi nyalametkeunane ya fitnah iku tetep kalawan ngainkaran kang netepaken ing saking kang den inkarian walamu lan pada waru sira kabeh anallah Izatuhun Allah syadidul iqab iku kang sangat nyiksana liman khalafahu kade wong kang nyulayani aman hu ing Allah Cekamari wahai para mukminin mukminat seluruh Stajibu lillahi walir rasul sok subadanan ku aranjeun kabeh pangundang Allah jeung pangundang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subadanan idza da'akum lima yuhyikum di mana ngajak ka aranjeun kabeh kana ngalaksanakeun perkara nu bakal ngahirupkeun aranjeun yakni urusan agama. Mana nu kira-kira bakal ngahirupkeun agama patali jeung dirina maupun jeung umum laksana
ngadenge undangan Gusti Allah azan segera. Undangan Allah ketika nisab Allah ngundang zakat laksanakan. Ketika undangan Allah urang geus nisab haji laksanakan. Istajibu lillahi walir. Ketika Allah ngajak perang laksanakan ulah sieun-sieun sebab melalui perang bakal hirup agama teu diperangkeun paeh agama di urang terlena teu daek perang kos kieu kaayaanan perangkeun lamun memang geus waktuna perang. Kafir harobi nyerang ka urang teu puguh teu karuh Walanda nyerang ka urang ya siap perang apapun yang terjadi. Amerika nyerang ka urang harobi nya merangan urang siap. Inggris siap. PKI ya siap. Perang. Lamun diantep bakalna urang terlena. Agama hancur. Tapi perang teh kapan di akhir zaman mah make taktik saha ieu teh anu boga kekuatan perang. Ternyata di Indonesia mah horenganan tetep dihenteu-henteu ge aya di bawah tangan para penegak agama yakni para kiai-kiai. Lamun diperangkeun kiaina masih kene ararutuh mah atuh pimanaeun bakal menang kafir teh komo di urang mah mayat minoritas. Kajen kukumaha ge kapan tetep kekuatan umat Islam teh diperhitungkeun di Indonesia atas di bawah naungan para kiai. Nu mantak atuh nu boga lalakonna heula dipareuman supaya semangat juang perangna teh mulai dibarengkeun jeung liberalisasi. Dibere kedudukan, dibere duit, dibere kemewahan. Mulai ngomongna lemah. Ngomong lemah kan geus dipresentasi. Wah, sekian persen. Geus kajahoan si eta. Sabaraha persen lemah tak? Kuari mah tinggal nu kararuat. Berean duit. Lemah. Tiba heula nu boga kekuatan agama mah adalah Toriko. Irak Torikohna nu kuat. Syria Torikoh nu kuat. Yaman Torikoh nu kuat. Diakui dunia tah mah. Termasuk di Indonesia ahli-ahli Torikoh. Sebab Torikoh mah hiji bae lillah nu dideuleu. Nyawa jadi taruhanana lillah Torikoh. Mulai nyen Torikoh gadungan ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon nu penting masal zikir bae. Beuh zikirna ge ngaganggu kanu nyeri huntu. Geus pokon lamanya lazala likir geus boga teu puguh kadenge. Ai cak nini aya teh sekedar zikir. Pan kitu amat zikirna Torikoh nih. Jadi ini tiba lagi nyaho ka Torikoh jangan teu hahu-hahu kos kitu. Mana runcul kuari aya anu ahli Torikoh boga pamajikan anu 12. Aya anu ahli Torikoh teh boga pamajikan 7 haju kabelah dieuna nanggap orkes. Oh, atuh naon bedana jeung jawara tama kos kitu. Beuh cenah lain deui engke lamun tas naon kitu ngaranna ngadaengkeun musik kajo tobat. Emang titah kitu emang. Emang kos gitu Torikoh? Wah muncul kuai. Di Pandeglang muncul, di Serang muncul, di Tangerang muncul Torikoh teh bahasana ge mun asup ka Torikoh ieu engke dagang jadi maju. Oh, Torikoh teh jurusana dagang. Namun asup ka Torikoh ieu mah engke urang jadi masyhur. Oh, tujuanna masyhur.
namun asup ka thariqah ieu mangke teh urang teh bisa hiber. Oh yang bisa hiber cara manuk gareja. Ulang lamun boga thariqah ieu mangke ke dikagumi ku jelema. Oh yang dikagumi saralah kabeh. Thariqah mah megatkeun makhluk. Megatkeun dunia eueuh nu dideuleu Allah hiji. Asal ngomong-ngomong thariqah kadinya bae lain Allah geus salah. Pengrekrutan kata jamaah. Kiai anu ge loba jamaahna yu urang yeun deui ieu thariqah. Lain kitu thariqah papegatan di jero hate ka makhluk hiji be Allah. Geus teu samarangan diasup-asupkeun tarekat atuh. Siap alhamdulillah kuari kan dagang maju tah berkat tarekat aing. Siap kuari alhamdulillah mama ayeuna geus naik jabatan eta asup tarekat. Kembangkeun ku sia babaturan sia ajakan asup tarekat ka dieu. Bawa mahar sapi kebo ka dieu. Tarekat teh kos kitu ayeuna mah. Masyaallah. Nah, ieu keur carita. Mun perang kumaha tah ahli tarekat kos kitu? Moal bisa. Sebab nu dimaksud dage dunia. Malah ilunya da ka ditu. Andai kata aya PKI kemudian nyana asup ka ahli tarekat kos kitu, ahli tarekat teh ngadukung PKI. Moal beres. Kadeuleuna ku urang dakwah anu bebeneran selain daripada nu lillahi taala. Ieu lagi sesek wari urang mbana anu diajak berjuang ku urang sieu geus enten teh heula we. Sieu urang ajak si enten teh heula we. Ieu ajak mah hese. Dek berjuang teh hese wari neangan batur. Sebab naon? Besi kalengitan dunia, besi kalengitan keagungan, besi kalengitan kamulyaan. Embung berjuang teh mantak agama mundur. Bacakeun ayat ieu. Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhikum. Di mana Allah ngajak perang sok subadanan Kangjeng Rasul ngajak perang subadanan sebab melalui eta bakal hirup agama. Ketika perang Badar dilaksanakeun ternyata sahabat-sahabat teh nyahoeun bahwa musuh teh 1000 sedangkan geus terlatih kekuatan anu luar biasa. Duluy pembekalan anak pohar. Sementara di sahabat bangan 313 ge perlengkapan anak kapan teu aya aja maksudna ge lain nek perang. Ieu aya gimbir, aya borangan, sieun menghadapi musuh-musuh Allah. Maka Kangjeng macakeun ayat selanjutnya. Walamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kudu nyarah waranjeun kabeh para sahabat khususna saat eta umumna seluruh muslimin muslimat. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sanyana Allah teh eta teh ngahalangan jadi dinding antara hiji jelema jeung hatena. Hate teh nempel di diri urang berarti deket jasa kolbu teh ka diri urang sebab aya bagian daripada diri urang. Kolbu teh ngagantung. Tetapi Allah nyaritakeun yahulu bainal mar'i wa qalbi, antara awak jeung hate horeng aya Allahan. Masyaallah kari. Coba orang bongkar di mana ada Allah. Oh, ieu teh nginayah majaz atau kana deketna Gusti Allah ka urang. Akur jeung ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah teh leuwih deukeut ka urang tibatan urat genggerong. Urat genggerong teh bagian daripada awak urang, tapi horeganan aya Allah nu leuwih deukeut tibatan eta. Berarti kajahona Gusti Allah teh luar biasa. Urang di mana bae, urang keur kumaha bae, kerteg hate urang Allah nyahoeun. Gumarentes hate urang teh Allah nyahoeun. Tur urang teu bisa sakahayang urang.
sebab urang teh aya dina iradah Gusti Allah, urang teh aya di qadar Allah, urang teh aya di iradat Allah. Sadajan kukumaha ge urang mah teu daya teu upaya mantak urang dibere la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Teu boga daya teu boga kekuatan kecuali Allah. Geus teu meunang di aku atuh kekuatan urang teh janu Allah la quwata. Daya-daya urang ulah di aku sebab la haula. Nu Allah. Lamun ku urang dipiceunan kekuatan urang nu aya di urang teh horenganan nu Allah, daya urang nu aya di urang teh horenganan nu Allah. Ketika ku Allah dipiceun matawa ditarik deui urang mah teu daya teu upaya. Jadi urang mah sabenerna mah pae nu hirupna mah ieu adalah roh. Ketika roh dicabut mah kapan urang moal bisa kiceup, moal bisa ngadenge. Aya rohan sedangkan roh adalah temenang ditanyakan yas'alunaka anir ruh kulir ruh bin amir rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila ngan sekadar saeutik urang dibere kanyaho ku Gusti Allah nu mantak daya urang nu Allah, kuat urang nu Allah, deuleu urang nu Allah, denge urang nu Allah. Urang bisa ngadenge peureum coga ge urang hajo bisa ngadenge ta ieu teh dadengean urang teh pamere Allah geus kulantaran pamere Allah naon nu kadenge ku urang Allah nyahoeun janu Allah. Ketika ku Allah dicabut dadengean urang mulai dengan usia tambah dadengean ku ari geus rada lain deui mun ngomong kudu nengok kudu gandeng. Terus kemudian dia dicabut ku Gusti Allah tas sia keur ieu kan ngadenge boga rasa sia bahwa denge sia teh nu sia sok datangkeun deui ku sia ku aing dicabut dadengean sia nu aing sakedeung deui ngagoler sia deuleu sia ku aing deuleu sia sok beuntak kadeuleu ku sia nu kadeuleu ku sia eta teh aing nyaho sebab eta teh nang pamere aing cabut ku aing deuleuan sia mulai aduh huruf-huruf teh kadeuleu tapi bujur tetep kadeuleu insyaallah karim cek anu geus minus 7 8 5 nyana ngomong buh teu budak geulis amat cek incuna emang kadeuleu bah deuleu cenah abah teu kadeuleu nyaho nu beureum mah bibir kadeuleu bae ku abah ja. Abah sok maca Quran geus ngageblek ceng. Asa dita maca Quran we ngageblek. Ai bibir kadeuleu cekas ceng. Oh, pahara. Duit kadeuleu cekas. Nyaho. Aki jaho ieu 50.000 ieu 100.000 jaho. Hebat. Ai ka kitab ngegeblek ceng geblek sial ta mata ku nafsu mah kadeuleu bae abah lamun nonton TV kadeuleu huruf nu leutikna ge kadeuleu ceng insyaallah teh si abah alhamdulillah dibere kurnia ku Gusti Allah alhamdulillah masyaallah ai Quran nu gede teh hurufna ngageblek ceng tah bah teu kadeuleu make kaca sarua make kaca ge abah teu kadeuleu geus lah ngeureun kieu ti Allahna amboh ti Allahna epok teh nah nu Allah lantaran rada ngeregog para sahabat menghadapi musuh nu matak ngeregog saeutikan musuh loba nu matak ngeregog musuh teh terlatih sementara sahabat henteu nu mata karegog perlengkapan musuh luar biasa sahabat henteu maka ngabayangkeun nyana nu boga sagala rupana strategi perangna di nyana alat perangna aya di nyana kekuatan aya di nyana pembekalan aya di nyana tokoh aya di nyana mulai borangan cak Allah bejakeun Muhammad ka para sahabat wa'lamu perlu nyaho aranjeun kabeh annallaha sanyana Gusti Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah
leuwih deukeut antara hiji jelema jeung hatena ulah sieun sebab Allah lantaran deukeut anu bakal utar aturna yahulu nu ngahalangan antara diri jeung hatena geus Allah anu bisa ngarobah-robah nu tadina sieun jadi henteu nu tadina teu sieun jadi sieun anu tadina borangan jadi borangan nu tadina wangi jadi borangan Allah mantak Allah teh maha kawasa tadina sugih susah tadina susah jadi sugih nu mantak nang Allah bejakeun sagala rupa teh fala yastati'u ayyumina aw yakfura illa bi iradati teu mampueun hiji jelema iman kecuali ku iradat Allah teu mampueun jelema teh kafir kecuali iradat Allah aya jelema di jero hatena hayang iman ka Allah Allah teu mengharapkan iman tetep aya kafir aya jelema teu kafir bae tetapi Allah mengharapkan iman kunaon jadi iman nang Allah wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi ya karim nu mantakang jeung nabi teh osok sering ngadu aya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub anu ngabulak-balik hate tsabbit qalbi Gusti tetepkeun hate abdi ala dinika kana agama Gusti sahabat lo Bandung ngadenge makan naros Ummu Salamah tuan ari tuan teh sering amat ngadoa aya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik pantuan cenah sakabeh genang Allah cek Gusti Allah teh kapan wa'lamu cek Kangjeng Nabi teh kapan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah teh maha kawasa jeung maha kersa kersaning Gusti Allah teh kadang-kadang jelema kufur hayang iman tadi kersakeun ku Gusti Allah tetep bae kufur jelema kafir hayang muslim hayang Islam iman lamun ku Allah henteu mah atuh tetep bae Islam bae iman bae tetapi kadang-kadang jelema kufur kemudian jadi asup Islam aya jelema iman kemudian asup Kristen iyalah yahulu bainal mar'i wa qalbi masyaallah ieu teh lamun nilikana hakikat geus hakikat teh bakal begenang Allah sakumaha di tukang gapan wa ma romaita id romaita walakin Allah haroma hakikatna mah ketika urang malangkeun batu teh deuk eta nu malangkeun teh Gusti Allah lain maneh hakikatna sebab maneh teh dihirupan ku Gusti Allah dibere kakuatan ku Gusti Allah maka atuh kadeleuna mah nyokot batu teh urang ketika malangkeun kadeleuna mah urang padahal wa baromaita idromaita walakin Allah harama nang Allah hakikatna kecuali urang aya di makom syariat lamun urang di makom syariat kudu make syariat bae beuh eta dibalangkeun ku urang syariatna mah hakikatna mah ku Gusti Allah sebab aya ikhtiar di diri urang geus atuh urang teh boga ikhtiar deuk salat anu ngalaksanakeun salatna mah Gusti Allah deuk puasa anu ngalaksanakeun puasa na mah Gusti Allah aya jelema di jero hatena deuk ngaji kacelongok tengah jalan ka pangibabaturanana aya anu nawaran heuy aya motor murah mun dijual gegeraan 12 juta kuari deuk dijual kunyana cepet hayang 7 juta asal aya duitna bae deuk ngaji teu jadi balik cak babaturan kok balik deui bisnis teh nah, orang boleh rencana Allah nu ngagulkeunana manusia hanya rencana Allah lah yang bener tuh sih ya tuh dan Allah tadi mantak ieu teh aya Gusti Allahan di jero hate urang anu leuwih deukeut ka urang mah sabenerna mah Gusti Allah sebab antara hate jeung urang nempel hate jeung urang tapi dina Al-Qur'an ngajelaskeun yahulu bainal mar'i wa qalbi aya Allah keur ngaji mah urang meunang kuari ngomong ari sia salat nang sa nang Allah ari sia puasa nang sa nang Allah ari sia ngaji nang sa nang Allah ari sia joget nang sa nang Allah ari sia balik sendal nang sa nang Allah di makom taklim meunang sebab orang keur ngaji kabeh geuna Allah tuh nu kaluar tidak kudrat iradat Allah ilmu hayat sama basa maling nang Allah nang sa
nang dia tama nya Allah maling deh ikhtiar nang urang Allah mapan pangeran ngagulkeun kepentingan Allah. Emang orang sholat Allah untung atuh henteu? Emang orang lamun maksiat bae Allah rugi atuh henteu? Ngan sebagai pangeran ngalaksanakeun kahayang-kahayangna los. Si anu tah si aing mah janji ieu, asal sia nurut ka aing surga, asal sia teu nurut ka aing neraka, aing mah janji. Aing mah teu boga kepentingan, aing mah maha suci. Cih, kumaha coba ieu? Los teh jang sia, aing mah nyin bae pokona mah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jang surga. Adapun si aju maksiat ku maksiat mah aing mah ieu bae ngalaksanakeun. Sia mabok, hayu wae. Teu boga duit teh bere wae. Eueuh nu ngajualna polisi ge ngajualan obat mabok. Hayu sia, ulah hese-hese. Ayo diayukeun wae. Diayukeun wae. Sia salat, ayo wae. Sia puasa, sia ngaji, ayo. Kabeh ge eueuh di luar nang Allah. Sebab wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ialah Jabariyah. Mu'tazilah urang mah ahli sunnah wal jamaah make ikhtiar nama syariat nangaranna nang urang hakikatna manang Allah. Numantak baheula Abu Nawas teh merangan kaum Jabariyah di Baghdad. Kiai-kiai teges asup kana Jabariyah kumaha Allah bae sagala ge sebab Al-Qur'an ngajelaskeun wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama ditambah ku ayat ieu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi tuduh-tuduhkeun ku ulama teh kabeh na Allah urang nyebut teh sia keur ka dia keur naon sia aing keur diuk nang Allah sia lempang nang Allah lain aing sia keur ngampak naon Allah nu di kantong sia Allah kabeh nang Allah di perangan ku Abu Nawas cek Abu Nawas dulur sing ada tetep urang masyarakat geus make ikhtiar wow dilawan ku kabehan Abu Nawas madak Abu Nawas aju eedanan ge di samping nagara acak-acakan oge ieu kiai-kiai asup kaum Jabariyah kabeh kaum Qadariyah insyaallah Abu Nawas dakwah terus bae barang balik jam 12 peting ka imah ditimpahan imah ku kaum Jabariyah kaca-kaca segala naon parareupeus lah cek Abu Nawas tuh masalah ya Abu Nawas gak tuh wali ieu imah nu Allah ditimpahan ku Allah ja aing ge nu Allah geus kumaha Allah bae kadengin da ku kaum Jabariyah ditukang tah akur jeung urang Abu Nawas geus mantap geus segala akur jeung urang lah geus teh kudu dilawan cek Abu Nawas kumaha Allah bae nah eta maksudna mantak ditimpahan ge eta maksudna cek teh geus kuari mah geus aya akur jeung urang isukna dara datang sasalaman ka Abu alhamdulillah Abu Nawas duh kuari geus akur jeung urang emang kunaon atuh keur penting pan eta ditimpahan imah ku saeta nu ditimpahan ku Allah mun Allah nu nimpah mah aing kena cenah tah mah sia kan nu nimpahnya laporkeun we sia ka raja bisa Abu Nawas pacar nang Allah atuh mun nang Allah mah aing kena tapi aing di jero imah kan teu kena atuh Allah mah lamun nimpa aing moal kudu aya gabletrek tak makan kadang bertrek berarti sia kan nu nimpa sabar urang aya meureun 20-an panggil ka dia kabeh pan sia ngomong keur penting cenah nang Allah aing mancing sia beunang ku bawa ka raja tah ieu apa kunaon nimpahan imah pula ih cek jana nimpahan Allah tuh geus salah deui bae tadi mah sia nimpahan aing Allah nimpahan aing kuari mah sia nimpahan Allah goblok ieu budak iyalah kaum Jabariyah nu mantak sing hade kuari bertumbuh kembali di Indonesia kaum Jabariyah kaum Qadariyah nu kumaha Allah bae kuari tumbuh kembali torekat mararikung tumbuh kembali
kaum-kaum Qadariyah anu segala rupa kumaha Allah bae kapanggih ku ari ambalaya di Indonesia. Entak si hade mun dek ngaji di lembur si hade deuleu ieu teh guruna kaluaran mana jeung ahli sunnah wal jamaah apa lain. Sebab naon? Ieu ku ari ambalaya kaum Qadariyah kanu kumaha acak Allah bae. Ji atuh kumaha acak Allah ge ai lehon nongtot batu susut. Asin sia kajian kumaha. Kiai eta lehon nongtot kumaha Allah bae. Siapa kumaha Allah bae. Engke datang ka dieu kumaha Allah bae. Teu beres sama kos gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Di zaman Junaidil Baghdadi, Syekh Junaidil Baghdadi teh ahli thariqah Kutubul Auliya. Anu murid-muridna teh datang ka ayeuna terus karena tetep bae thariqah teh di atas syariat. Secara zahir ngalaksanakeun syariat, kemudian di jerona make hakikat. Samemeh datang ka hakikat, suluk thariqah ngaranna. Cara-carana terserah guru. Anu mere ka murid atuh wabeh jelema ari lu ka Syekh Junaidil Baghdadi ngaji naga di manehna tidinya ulama-ulama fikih teh kapan arele kunyana anu biasana ngajina ratusan ku ari kasedot kabeh ka Imam Junaidil Baghdadi sababaraha kiai bahkan nu kandas nu ngaji sama sekali. Nyieun lah nyana perkumpulan ahli fikih fuqaha ngaran. Dek debat Syekh Junaidil Baghdadi. Datang kabeh. Mama Junaid ulah sok ngembangkeun ilmu hakikat atawa thariqah lantaran jelema teh kudu bersyariat. Cik Imam Junaid jakulaga nu dikembangkeun mah syariat. Tetapi kapan ieu kabeh jelema hayang ngarajina teh muru thariqah jeung hakikat eta mah kan urusan batin. Tapi tetep bae kudu bersyariat. Kula ge kapan nu dikembangkeun mah syariat. Tapi anu timbul di masyarakat hakikat da ieu teh mama eta mah kan rahasia Allah. Jadi teu bisa tetep mama ieu tetap kudu ulah ngayakeun pengajian. Ieu tuh kula balamun nu ngaji ge masalah asal ulah daratang. Sat tetungtung daratang atuh kula mamagahan. Eleh kabeh fuqaha. Teu bisa. Pokona kieu bae lamun endeup. Geus ulah ngomong tarekat, ulah ngomong hakikat, urang syariat bae kajian hukum ge. Jak kula ge tilok ngomong-ngomong eta mah nyaritakeun teh ahli-ahli hakikat, ahli Allah. Eleh deui. Tetap kajian hukum ge ulah sok mamawa tarekat jeung hakikat, kudu pa syariat bae. Ieu bahaya ieu kabeh. Ieu garajina teh ka mama, kami ieu teu boga murid. Ieu pantah mah gerak Allah. Capek aing ngomong sia. Geus kuari mah kieu bae. Urang ayeuna mah ngayakeun musabaqah. Ngayakeun musabaqah. Festival. Coba ini hebatan ahli thariqah apa hebatan ahli syariat. Dik naon atuh cek nyana di musabaqah. Henteu abeh jelas bahwa ieu mah kami bahsul masail ahli syariat. Geus masyarakat kudu nuturkeun ahli syariat, teu beunang nuturkeun ahli thariqah. Tuh masalah hayu atuh cek nyana teh. Tenang bae Syekh Junaid. Hayu kula mah keur carita eleh masalah. Cenah atuh ayeuna mah ulah ngararaji ka kula tinggal di tarahan bae, ulah kudu ngaji. Ugal pengkolan tahan ulah ngaji kadinya. Masalah kula mah ieu mah ibadah ka Allah. Keur aya jelema atuh kula mah ngaji, keur aya jelema maca Quran, kula mah maca shalawat. Geus hese-hese teuing kula mah di kamar bae jeung pamajikan kula kaya anakan-anakan. Sia ngomong padu bae. Ali hakikat bagus itu. Gawe nya mah. Sebab nya mah geus pepegat teh sabon. Gas. Akhirna karumpul ahli fikih jeung Syekh Junaid sorangan bae. Masyarakat kira-kira urang ieu hirup kudu bersyariat apakah berhakikat? Syariat tuh. Masalah. Cek Syekh Junaid atuh hayu bae geura bersyariat.
ngan lamun teu berhakikat eta teh okos mayit bae roha. Ye, cak ada lamun roh awakan atuh takapan moal kadeuleu. Bener sih. Ngan tetep bae moal karasa eta anggur cek ahli pikih. Eta kara moal karasa ta anggur lamun teu didahar anggurna. Moal nyaho ka hakikat lamun henteu nyaho kana syariat. Iya tuh bener. Saha deui atuh neuk karasakeun ta anggur amis hasem aya teu didahar mah kumaha. Bener cek Junaid. Nah, kuari coba kaunggulan ahli hakikat naon? Jitu keunggulan ahli hakikat mah biasa bae. Lamun keunggulan berarti stop ulah ngaji. Masalah. Henteu. Kami hayang nyaho keunggulan ahli hakikat naon? Keunggulan ahli hakikat mah eueuhna naon ngan ka Allah doang maksudna. Kitu ge di atas syariat. Coba buktikan. Dibuktikan wariku Imam Junaidil Baghdadi. Cokot ka dieu batu tilu. Cokot batu tilu. Balangkeun tuh murid-murid kula nu ahli thariqah tuh nu geus datang ka hakikat. Balangkeun. Tilu balangkeun. Hiji-hiji. Balangkeun. Allah cak murid-murid. Balangkeun hiji deui. Allah. Balangkeun deui. Allah. Coba kuari tilu balangkeun ka ahli fuqaha, ahli syariat. Balangkeun. Baik. Haram ya ngabalangkeun gos ieu. Ieu haram ya, goblok ya, tolol ya. Balangkeun deui. Ieu hukumna biadab nu kos ieu. Walim haram. Balangkeun deui. Balangkeun deui sarua bae. Bedana sakitu. Lamun ahli syariat mah dibalangkeun batu ngocoprak. Mun ahli thariqah mah mun dibalangkeun batu. Allah. Tah, bertanya ke masyarakat mending mana? Ya tuh mending Allah. Tah terserah. Boleh mah balik bae ka dieu. Beda rasa kitu. Tinggal ahli syariat we nya najaheunya cak nya teh. Lah urang ke gugur bae tuh kada tuh jagana teh. Eleh ahli ahli fuqaha. Ahli syariat ngaguru ka Imam Junaidil Baghdadi henteu kudu make karomah teu kudu kakarake make akal. Encan ditembongkeun karomah Syekh Junaidil Baghdadi encan. Ngagerokeun manuk, nyana hiber di awang-awang, nyana bisa napak sancang, encan ditembongkeun karomah-karoman kakarak make akal doang. Nah, lamun ahli thariqah mah di balangan batu teh eta sebagai gambaran simbolis doang, langsung mereka Allah. Oke, coba ge, lamun ahli thariqah mah asalna naon ditajung Allah heula teh heula. Tapi lamun ahli syariat goblok teh batu teh meuleuh goblok sia kae. Cak batu emang aing iradeuleuna. Tuh kan. Beda sih. Masya Allah. Nanya awewe ge ya ahli thariqah mah lamun nanya awewe. Neng ka mana neng? Di Allah Karim. Geus beres geus sakitu dah. Maha kawasa Allah nyieun hamba tersebut ka kula beres. Coba ahli syariat, neng ka mana neng? Di. Awas ya kuai. Awas ulah sambatkan ya sia lamun encan mamawa sepak ka imah aing. Parang sana aing teh nyaho ka Cisok kameureunanan. Syariat. Beda setik tah. Etalah ahli Allah jeung ahli syariat tinggalin ahli syariat. Dagang. Rugi dagang. Rugi. Masya Allah Karim. Allah saat ieu mere gerak dagang rugi selesaikan. Coba ahli fikih. Kunaon mengaji dagang rugi. Ajo kudu kumaha teluh kabeh. Beres kabeh ge. Ajo kumaha tuh? Mun beres, anak incu nu beres kabeh ge. Dasarna nu ngatukung kabeh ge. Dahar-dahar ti aing, nginum-nginum ti aing, giliran aing rugi aing disengsarikeun. Gua roblok kabeh ge. Dibelem ka ieu imah, tolong teh coba. Ahli syariat kos gitu. Je, atuh tuh kadang we ku anak incu bah. Atuh rugi sih kok berubah yang dibakar. Gua aja. Jangan ikut campur lo. Gua lagi pusing, ikut campur aja. Ahli syariat begitu. Tapi lamun ahli thariqah lain. Maji dagang ku, Bang. Iya, teu kabeh gerak Allah ieu.
urang sakadar ngalaksanakeun sabaraha tahun untung mah kakarek dibere rugi sakali malah mah kula minta deui ka Allah rugikeun deui Gusti pan kitu amat tiis sapira dunia atulah dunia mah tuker ayana nya sakadar gogodan doang ja tuker masalah ngeunaheun ngadegena tararis tiis tenang jaga orang kiai anu narekat geus Assalamualaikum Ustaz Kiai padi loba amat atuh nu Allah wayah diayakeun wayah ke dicokotan masalah coba ke ahli syariat Kiai eta mobil aya eta mobil ngridit puguh can kabayar bulan ieu ge bantuan tah aing tah puyang aing ieu kredit baheula di udah kreditan we aing puyang jasa nu kamari mah pamajikan ge dijual gua aing bah beda nada ge geura ahli Allah mah senang kana hati tenang Masya Allah tapi lamun ahli pikir capek urang gajan gua kok bang capek jasa ngadengekeunana puyeng jasa beda karasa mentak ngaji teh kapan supaya tiis kana hati boro-boro anu ibadah nu teu ibadah ge perasaan di ka sorga bae aduh geus jarang ngaji di dieu urang salah ge hampir ka sorga hampir tiis perasaan la iyalah wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi moal mampuhan jelema iman lamun henteu ku iradat Gusti sanajan dek iman tapi lamun ku Allah henteu dikersakeun mah atuh tetep bae dicingan dina kafir aya fura moal kawasaeun nyana kufur tina iman padahal mah nyana teh de kufur tapi teu dikersakeun ku Gusti Allah sanajan nyana boga maksud de kufur tetep bae teu dikersakeun ku Gusti Allah mah berarti ieu urang teh kumaha cakersaning Gusti iradat Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi mantak doa eta teh dibaca orang ge dina malah mah diterapkeun dina tahiyat dia mah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika malah ditambahan wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin limadza ya Rasulullah kunaon emang kutuan sok ngadoa eta bae ieu Ummu Salamah sanyana anak adab hirup teh baina usbu'ain min asabi'il khaliq min asabi'illah aya di antara dua kehendak Gusti paman asya'a lamun dikersakeun ku Gusti Allah naja salamet waman asya'a dhalla wa zago namun dikersakeun ku Gusti Allah sasar cilaka hanya Allah lah anu nentukeunana urang hanya munajat ka Gusti Allah antara salamet jeung teu salamet Allah nu nentukeun antara sugih jeung susah Allah nu nentukeun antara mahmur jeung cilaka Allah nu nentukeun seakan-akan kabeh ge ieu teh okos nang urang kaayaan nagara model kos kieu teh hakikatna mah nang Gusti Allah sebab kudrat jeung iradat Allah teh ieu aya di Allah secara mutlak urangan sakadar berupaya doang nu nentukeun tetep bae Gusti Allah urang datang ka dieu seperti nang urang daratang ti mana ti mendi daratang melalui kendaraan nu ngeteng nu sorangan okos nang urang hakikatna mah nang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi lamun urang sadar ka dinya moal kudu bingung-bingung lah saya geus kawin encan aja emang teu hayang atuh encan dikersakeun ku Gusti Allah atuh tenang we sih sakali dikersakeun mah sanu nyaho sakaligus 4 sapoe kawin usia gede hate bat ieu tuh kersaning Gusti tah urusan kos kitu babari tiis kan kana hate tiis coba lamun ka ahli syariat enak sia can kawin nyaho ieu babaturan aing geus karawin kabeh tinggal aing ya aing teh jore-jore teuing sebenarnya mah ieu mah sana Gusti Allah teu merhatikeun ka aing mulai ngepek ka Gusti Allah segala kurang perhatian lah naon lah syariat begitu baik tapi lamun ka Allah ngeunah siapa can hayang kawin sanu teh hayang atuh kawin pan atuh encan atuh encan dikersaakeun ku Gusti
sugan atuh sian gegeran-gegeran 1.000.000 kali hayang-hayangan aya Allah encan mah tuh jamoal atuh geus jadi siapkeun ti kuari ji atuh ti keur ieu ge aing geus siap bae ngan atuh aing encan dikersakeun atuh kumaha sia lamun dibawakeun kuari ku aing dek dibawakeun sa dek dibawakeun awewe lamun dibawakeun awewe andai kata nu geulis Allah teu ngekersakeun mah henteu andai kata aya nini-nini tapi tulisanana aing kudu kawin ka nini-nini masalah sia kok bisa jadi kieu aing jadi wali kuari tenang aing hirup kuari iya tuh kumaha Allah bae elehon nongtot kumaha Allah bae sih kumaha derap-derap keunala ngeunaheun jeung ali Allah mah eueuh bingung kaluar ti majelis sendal eueuh ngaji emang kemana atuh meureunnan digerakeun ku Allah kudu aya nu make atuh masalah leungit ji atuh emang tatadina ge nang meuli duitna ge atuh ti Allah ieu hayu kuari dipake ka dieu dipake ku batur masalah hayu maju moal make sendal leh atuh teu make sendal ge atuh sapira suku jangkena ge bakal dikubur urang dikatanekeun senang kana teh senang kana teh Masya Allah maji boga ilmu Tuhan iya atuh geus kitu bae gerak Allah memang moal diteangan ge atuh lamun lain milik urang mah moal geus teu diteangan ge aya malik milik urang mah atuh ge aya deui geus kumaha Allah bae lah sapira suku dimanja-manja teuing masyaallah ku ngeunaheun perasaan nikmat kana hate teh coba lamun ngaji bae emang leuseunat goblok ge jelema ongko ngararahi engko barali sendal tolol jasa emang meureun mah ngaji osok maling atuh sanajan osok ke pan aing mah maling ge sendal jepit doang ieu bahkan sendal kulit bara roblog kabeh ge geus sabaraha kali maling atuh aya 5 mah atuh 5 ge ieu sendal kulit hiji atuh geus babad goblok kabeh ge siana ge termasuk gara roblog tolol kaluh wae jeung kiai-kiaina dah heuh hareudang jeung ahli syariat lah hareudang wae hareudang wae masyaallah coba ge lamun jeung ahli hakikat bangeunai ngaji tas di mana ngariung aju menang berkat leuh atuh teh makan urusan Allah kadang-kadang menang kadang-kadang teu lah atuh sapira berkat amplop menang deuh tidak masalah kos kitu ilah tuh pokona geus kumaha Allah bae ja urang gerak-gerak nang Allah cicing-cicing nang Allah dibere-bere nang Allah geus kumaha Allah bae senang henteu ieu beureuh berkata tinggalin sabodo keur di dahar bae ku batur masalah lah sapira berkat jak kamari ge meunang berkat di baya kene geus ngeunaheun kan tiis kana hate sejuk geus sedeng tangan nasehatan batur ge sebab kos kitu geus bake saudara-saudara sekali mah majeuna ji ente bangun kepat heeh ang teu menang berkat buara roblog panitia kabeh ge tarolo emang ya aing obong-obong pandeuri bat bitbet bae ya aing dirinya lalaunan mobil dut-dutan ge tetep bae wayah poho bae tolol kabeh ge saing moal deui aing kadinya ye atuh disusul bae sabodo sia geus nya kata deuk disusul los bagi 2 jeung aing heuh kadangena hareudang teh cara nu tadi lah tu dunia ieu sapira berkat tapi bari cerit lah sapira berkat dunia ieu kiai kunaon gara aya gara ulah sok dipikiran eta ngaranna ngomong torekat tapi bersyariat sebenarnya mah atuh kajahoan ku urang nu asli torekat jeung anu lalagaan atuh lu asli torekat bagan tadi lah segera dunia geus tu aya ge itu can kadahar kamari ge urut berkat aya kene malah mun aya kudu dibikeun geus tenang we penting mah urang mah gaji we senang kana tapi lamun di makom syariat atau torekatan jeung udah deh emang kemana berkat dah atuh berkat ieu gimana teh mah atuh keur aya keur sampai ke dunia tuh pan eta bagadeg beri ya tuh tah sok dipikiran dunia ieu
eta totorekatan karana teteger tah kos kitu mah ya anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun sanyanya kalakuan naon ka Allah hungkul tusaruna anjeun bakal digiring fayajazikum bi'amalikum maka Allah bakal ngabalas ka anjeun kabeh kalawan amal-amal anjeun kabeh geus kasimpulanana ajakan-ajakan Gusti Allah teh segerakeun ku urang ketika Allah ngajak ketika Kangjeng Rasul ngajak selalu segerakeun ku urang ajakan Allah teh sebab eta nu bakal ngahirupkeun kana agama tetapi ingat awas mun tayangna ka Gusti Allah ulah borangan sebab Allah nu bakal ngarobahkeun ti borangan kana berani ti berani kana borangan buktina itu kaum kafir nu 1000 ternyata nu tatadina berani dirobah ku Gusti Allah jadi borangan mukminin nu tatadina borangan dirobah ku Gusti Allah jadi beranian nu mantak awas ka Gusti Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi urang ge lamun deuk udang ti penting mandi borangan mulai ya borangan Gusti Allah Gusti anu mere kuat ka abdi Gusti anu sagala rupana ka abdi bere abdi kakuatan Gusti sapira liwa sapira momonon jadi baheula ge eta mangan omongan doang can orang bukti cak setan aing dek ngabuktikeun diri aing di hareupeun sia siap penta ka Gusti Allah penta mantak ulah jadi sengseureukeuneun setan teh kapan hadir di sisi urang yang serikeun ka urang cak setan da ji cenah jadi hamba Allah tapi asal Allah ngajak henteu tolol aja ngomong bae hamba Allah tetapi asal sholat azan tilok gegerah asal boga dunia zakat tilok cenah ngaku hamba Allah setan ngenying sedikit tolol teh budak tolol cenah setan teh lanatullah sing hade cenah sia urang sok nuturkeun setan pan ai ku aing diajak nirilik bae kakarak ge ku aing dibere HP geus ga HP bae hudang hees HP endek hees HP tengah poe HP penting-penting HP ih cenah cek cenah setan lanatullah aing ngadengekeun we tapi ja aing ku aing diajakan digoda nurut tolol dasar haji bloon kolot-kolot ge tolol goblok jadi setan teh sing serian asal diajak ku Allah hayo batur maka masjid nya nama HS calo deh berarti haji goblok ieu kadanan nyana azan nyana qomat nyana imam mah atuh hayu ieu henteu setan ge seseuria ajakan Allah teh cenah sia ahli Allah tapi sia tilok nuturkeun Allah cenah setan laknatullah ieu aing setan cak setan asal ku aing getoel we sendirilik bae aya si mbak we nah ieu si mbak ye set leumpang aing asup ka sia suitan ge sia sweet cak setan ge tolol goblok cenah si ahli Allah pan kanu haram ge terus bae nah geus teu kudu ku aing cak setan cuk ka dieu ka aing cuna adik aya naon bapak kolot teu kudu ku abah kolot ieu ku sia bae heula tah goda tah ki haji kos kieu haji tolol geus sia bae ke lamun incu geus teu teurak bebeja deui ka abah kolotnya oh ebah enteng geus ku HP bae ge beak ge nuhun atuh dibere pagawean hayu geus ke ku abah dibere piala acengnya tah kos gitulah urang lamun nyaritakeun tentang kahirupan rok gerak randapan Masya Allah aya di mana posisi urang aya di mana tentang urang ngalaksanakeun ajakan-ajakan Allah jeung ajakan-ajakan Rasulullah jeung datang ka mana ngaantisipasi tentang ajakan setan sebab sing hade ieu wa annahu ilaihi tuhsyarun kade urang bakal digiringkeun dihijikeun ti Allah bakal balik ka Allah
wattaqu fitnatan wallahu a'lam